Bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidatis sholati hartosna ari ieu eta babuat mertelakeun pirang-pirang anu ngaruksak kana salat. Al mufsidatu ari pirang-pirang anu ngaruksak in koronat lamun ngabarengan itu mufsidat takbiratul ihrami kana takbiratul ihram palatan akidu mangka henteu jadi naon as-sholatu sholatna ma'aha sartana itu mufsidat. Wa in toroat sareng lamun anyar datang itu mufsidat ba'da dukhuli dina sabadana asup bis sholati dina jero sholat abatolat mangka ngabatalkeun itu mufsidat ha kana itu sholat. Wahya sareng ari itu mufsidat eta kasirotun anu seueur paminha mangka eta tetep tina itu kasiroh al kalamu ari nyarita al amdu anu ngahaja-haja itu kalam walau qolilan sanajan kabuktosan itu kalam eta anu saeutik wal fi'lu sareng pagawean al kasiru anu loba itu fi'lu walau sahwan sanajan kabuktosan itu fi'lu eta anu poho wal hadasu sareng hadas al akbaru anu gede itu hadas awil asgoru atawa hadas leutik wa hudusun najasati sareng anyar datangna pirang-pirang najis alati anu layu pa anu henteu dihampura naon anha itu najasah wassalamu sareng awe salam amdan halna ngahaja-haja pigoeri mahalihi dina salianti tempatna itu salam wa fi'lu syai'in sareng migawe kana hiji perkara minal arkani anu tetep itu syai' tina pirang-pirang rukun al fi'liyati anu bangsa pagawean itu arkan amdan halna ngahaja-haja figoeri mahalihi dina salianti tempatna itu syai' waridatu sareng murtad wal nyadu sareng ari menta tulung eta billahi ta'ala tetep ka Gusti Allah ta'ala wan kisapul aurati sareng narima kabukaana orat lil qadiri pikeun jalma anu kawasa ala sutri kana nutupan orat watagirun niyati sareng barobahna niat watahawulu sareng mengkol anil kiblati tina kiblat bisodri kalawan dada amdan halna ngahaja-haja illa fi sholati siddatil khaufi angin dina sholat siddatil khauf wan nafilati safari sareng dina sholat sunat safar. Babus sholatil jamaati hartosna ari ieu eta babuat mertelakeun sholat berjamaah. Hiya ari itu jamaah eta fardu kifayatin fardu kifayah hukumna ala ahlil baladi ka ahli nagara wayajibu sareng wajib alaihim ka itu ahlul balad naon iqomatuha ngadegen itu jamaah fi mahalin dina tempat zahirin anu zahir itu mahalin nasi pikeun manusa la yastahi anu henteu ngarasa era saha ahadun hiji jalma min duhulihi tina asupna itu mahal wa sunnatu sareng ari sunatna eta ayu solia kudu salat saha asah sujalma jamaatan halna berjamaah walau ma'a ahli baitihi sanajan kabuktosan itu jamaah eta sarta ahli imahna itu jalma keluarga wayajibu sareng wajib alal muqtadi ka jalma anu ngamakmum naon ayyan wiya kudu nganiatan itu muqtadi al jamaata kana berjamaah awil iktidai atawa nganiatan kana ngamakmum wa ayya alama sareng kudu apal itu muqtadi af'alal imami kana pirang-pirang pagaweanana imam wa ayyuta bi'a sareng kudu anut itu muqtadi hu ka itu imam fiha dina itu af'al wa ayyaztami'a sareng kudu narima kumpul itu muqtadi ma'ahu sartana imam pi makanin dina tempat wahidin anu sahiji itu makan wa alla yataqaddama sareng ulah miheulaan itu muqtadi
alaihi ka itu imam fihi dina itu makan wa alla yataqaddama sareng ulah miheulaan itu muqtadi alaihi ka imam fil af'ali dina pirang-pirang pagawean taqadduman kalawan miheulaan fahisan anu banget walaya ta'akhoro sareng teu meunang mandeurikeun itu muqtadi anhu ti itu imam fiha dina itu af'al kadalikanya kitu taqaduman walatasihu sareng teu sah naon imamatul unsa ngimamanana istri illa linisai angin ka istri deui wala imamatul kafiri sareng teu sah ngimamanana jalma kafir walaman sareng teu sah ngimamanana jalma la yumayizu anu can hideng itu man wala man sareng teu sah ngimamanana jalma yabdilu anu sok ngagantikeun itu man harpan kana harap minal fatihati tina fatihah biharpin kana harap akhoro anu sejen itu harap wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayakuna kedah kabuktosan saha al imamu imamna eta faqihan jalma anu faqih ngarti aliman tur anu alim bi ahkamis sholati kana pirang-pirang hukumanana salat wal jamaati sareng hukumanana berjamaah wa ayakuna sareng kedah kabuktosan itu imam eta min khiyarin nasi tetep tina pilihanana manusa fiddati dina dirina wa nasabi sareng tina turunanana wasipati sareng dina firang-firang sipatanana babus sholati sapari hartosna ari ieu eta babuat mertelakeun sholatna jalma anu nyaba atawa sholatna jalma anu lelempangan ya juju menang naon kosru sholati ngosor sholat arrubaiyati anu bangsa opat itu sholat fisafari dina nyaba atau wili anu lila itu safar alzaizi anu dimenangkeun itu safar bisartin kalawan syarat ayak sida kudu ngamaksud saha al musafiru jalma anu nyabana mahalan kana hiji tempat makluman tur anu dikanyahokeun wa ayyan wiya sareng kudu nganiatan itu jalma al qasra kana ngosor yakinan kalawan yakin ma takbiratil ihrami sarta takbiratul ihram wa alayak tadia sareng teu meunang ngamakmum itu jalma biman ka jalma yatimu anu nyampurnakeun itu man salatahu kana salatna itu man wa alla yantahya sareng ulah rek tepi naon saparuhu nyabana itu jalma qabla tamami sholati dina samemeh sampurnana sholat waya juju sareng menang fisapari dina nyaba al madhkuri anu dicaritakeun itu sapar naon jam utakdimi ngajama takdim wa ta'khiri sareng ngajama ta'khir baina dhuhri antara sholat lohor wal asri sareng sholat asar wa bainal maghribi sareng antara sholat maghrib wal isya'i sareng sholat isya pakot ngan sakikituna walikulin sareng eta tetepikeun saban-saban sahiji minal jam'aini tina dua jama surutun ari firang-firang syarat pasurutu jam itakdimi mangka ari pirang-pirang syarat na ngajama takdim eta ayyan wiya kudu nganiatan itu jalma al jam'a kana ngajama fis sholati dina sholat al ula anu kahiji itu sholat walau ma'as salami sanajan kabuktosan itu niat eta sarta maca salam minha tina itu sholat wa ayyu qadima sareng kudu ngaheulakeun itu jalma sohibatal wakti kana salat anu ngabogaan waktu wahia sareng ari itu sohibatal wakti eta adzuhru salat lohor awil maghribu atawa salat maghrib wa antakuna sareng kedah kabuktosan naon al mutaqaddimatu salat anu ti heula eta sahihatan anu sah yakinan kalawan yakin
wa alla yapsila sareng ulah kapisah bainaha antara itu mutaqaddiman wa bainas saniyati sareng antara salat anu kadua naon zamanun waktu yasa'u anu mahi itu zaman rakaataini kana 2 rakaat wa ayyaduma sareng kudu langgeng naon as-saparu nyabana hatta yuhrima nepi ka takbiratul ihram itu jalma bisa niati kana salat anu kadua wali jam'i ta'khiri sareng eta tetepikeun ngajama ta'khir saratoni ari 2 syarat pakot ngan sakikituna ayan wiya tegesna kahiji kudu nganiatan itu jalma al jam'a kana ngajama qabla khuruji waqti zuhri dina samemeh kaluarna waktu salat lohor awil maghribi atawa salat maghrib wa ayyaduma sareng kadua anak kudu langgeng naon as-saparu nyabana hatta yusolia nepi ka salat itu jalma asaniyata kana salat anu kadua kullaha tegesna sakabehna itu saniyah babus sholatil jumati wallahu a'lam.